Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kumaha wae lah kumaha anu narontona ieu. Erek anu beurang, erek anu sore, erek anu peuting iraha wae ku abdi di wilujengkeun. Pokona mah wilujeng wae nonton. Panginten ieu vlog di belahan Cikadongdong. Cikadongdong merupakan blok di wilayah Dusun Cihaur Geulis nyaeta aya di lingkungan RT 2 RW 18. Kaleresan ayeuna nampi anggaran dana desa kanggo ngecor jalan. Nah, ieu jalan nu diecorna ieu hari pertama kakara di kawitan enjing-enjing pisan. Saterasna ieu supir molenna ya aya di lingkungan RT 2 Bapak Dodo Sarda Mang Cedot. Ieu teh pemain molen supirna teh ieu nu ngangkatana anu sok syuting jeung simkuring Mang Saprol teh. Jadi anggaran ieu teh tina dana desa tahun 2023. Alhamdulillah hatur nuhun ka pamarentah desa anu tos ngabantos karena kegiatan pengecoran jalan di lingkungan RT 2. Oke kasadaya warga masyarakatna alhamdulillah hatur nuhun karompak. Eta da ngahalangan ya supir molen musingkeun pisan. Jadi kegiatan ieu teh mangrupikeun kegiatan gotong royong anu biasa dilakukeun. Ieu jigana lamun ti peutingna halodo ieu bisa wae digawean ti peuting gitu, tapi kumargi cuaca teu ngadukung jadi cukup dikerjakeunna siang hari wae. Nah, bilih hayang ningali slow motion-na ieu tah digerak lambatkeun ngahaja simkuring videona secara gerak lambat jadi mih katingali adukana tingali alah. Ieu lamun dibumbuan jigana enak oge ya. Kalet cerut sanajan ieu encret saeutik tapi alhamdulillah lah hatur nuhun bae simkuring mah da masihan secara bergelimang-gelimang mah teu bisa gitu. Ieu ge ngan saukur bisa nage ningalikeun we ya video gitu. Jeung ngadoakeun mudah-mudahan nu garawena sing sarehat, sing lancar, milikna sing gede, rezekina sing loba. Jeung nu utamana mah pagawean teh sing jadi amal ibadah jang piwekeuleun aranjeunna isukan jaga di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, selomona sakieu we urang lanjutkeun kana hari kedua nu mana alhamdulillah aya Bapak Babinsa. Nah, ieu keur ngadorong arko alhamdulillah ya. Babinsa kaungarang aktif euy, aya wae setiap kegiatan. Nah, ieu teu tanggung-tanggung tingali panggosokanna 1 meter pokona. Ieu jadi bilih aya anu bade ngecor bumi atawa naon we tiasa menghubungi Bapak Saryo
gosok lagi tanggung tuh 1 meter gosokan lagi pokoknya mah dijamin muruhan jama ieu mah sarua jeung muruhan 5 jama pokoknya atuh bayangkeun ieu gosokan sakieu panjang mah teu kagok pokoknya mah digosok gosok gosok we apal-apal beres we itu. Nah, iya proses pengisian tak jadi ngisi teh iya tah ngisi koralna dikumpulkan geusipna sarua diwaradahan diangkut terus tah iya hasilna ketika geus anggeus ngamolen maka ya tinggal ditarik pakai arco tinggal didorong pokoknya waduh hatur nuhun wae ka sadayana ya nu tos babantu tos kerarakeun hatur nuhun pisan gotong royongna ya mudah-mudahan sing janten amal kasayan wae lah kanggo sadayana hampura pokona bilih aya anu teu kasuguhan atawa suguhna loba teuing ketang dan anu mau sanguna loba gitu yang tinggali geura ieu ka tempat parasmanan tinggali porsi makan ge geus teu kahitung pokona pinuh teu aya piring jadi napisin kan jika napisin atuh leungeunna lauk endog asin pokona sagala ge aya di nu keur gawe mah jadi lamun hayang dahar enak sok lah marantuan ngecor daratang ya ka lokasi engke bagian satitik deui sok anu nariat kanggo nyuguhan anu tos nyuguhan alhamdulillah mudah-mudahan sing kagentian tinggali porsina teu kagok pokona pinuh pokona seri wae si mamang mada aduh nah ieu hasilna panginten alhamdulillah ya tinggina tebalna ieu 12 cm lebarna 2,5 meter na tikungan maroda lebar ya pokona mantap kandel di pokoknya teas insyaallah ieu kuateun sekitar 20 tahun lamun henteu ditincak mah gitu. Atur nuhun wae ka sadayana parantos nonton oge ngupingkeun sim kuring ngacaprak teu puguh di dieu doh. Atur nuhun wae ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.